Usum halodo mah mau nyeri beteng puzzle solusinya bos. Oh iya bener. Eta geus ketiga kadinya teh batung dituliskeun. Serbet bos, diserbet. Itu ari eta mah ngan puzzle ieu mah. Pan balong teh jadi penuh dengan puzzle tah. Oh nya. Bongkar pasang. Oh. Kadang-kadang ngabongkar teh waduh nu batur. Geus aya eusian. Aya nu ieu. Aya nu meuyeum deui nya. Coba baheula mah maksimal teh 2 kan nyokot teh di undangan teh. Tapi eta emang aya aturanna kitu. Aturan kan secara tertulis dan secara keilmiahan jeung naon ngaranna teh kesopanan atau keadaban. Baheula mah di urang 2 sate teh. Ayeuna naik jadi kita kan nyokat langsung ka harianya gitu. Anu gigir teh. Kamana ada nyokat sangu belah itu balau meduk teh kieu ka. Mun urang keur dahar teh bakal tiba dieu teh tak kieu tah. Ibu-ibu jeung ibu-ibu gini. Tinggal heula. Pandituri. Astagfirullah. Kemana? Nuri, berarti masak buatan. Anjis. Out of the box. Out of the sedih ya. Sedih deui wae aing ya. Kakarekeun nanti ka harti gitu kak. Poya-poyanya baheula makan buatan tah ayeuna mah. Jadi merchandise tahlilan. Kok telat wae aing mah. Untung aya kopi Jaya. Gurih kopi Jaya creamy jawa sabotol si kok gua. Kena aing. Produser terus nyora gitu. Nyora naon atuh? Heuh si Iko ka mana kok dilala teuing atuh. Aing mah kempes ngeureun motorna. Lain ban. Hah? Lain ban. Naon atuh? Motor ban urang ngomongna kempes motorna. Yang jalan ngaletikan. Emang leutik si eta mah. Kempes terus teh. Ngomongkeun satu kangen teh. Ari mana? Ti mana? Make jas hujan sih teh balik wisuda. Aing kapagat hujan urang teh balik ti Leles, kapagat hujan itu di Batu Numpang. Eta lain batu. Tiba heula numpang teh mandiri-mandiri heuh. Sebenarnya tong bobarah mandiri bos, BRI atau napi BCA, orang mah rekening bank emok oge teu boga. Lain tapi da untungna teh dasar negara urang mah Pancasila tiba heula teh lain panca emok. Hari kitu namangan terakhir teh SMP urang mah diajar Pancasila, taekwondo, tapi kan ka urang menang ieu sabuk pengaman urang. Tak kieu. Budak lahir teh make sabuk pengaman teh. Lejak Cuping di Capruk sudah podcast. Ini saya hitung pengalaman make ieu nya. Loba nu koprok mah loba bayareun atuh. Aing mah. Weh. Sate saborsi. Meni kota hareuda Gusti. Alah, make baju Persib. Atuh. Tapi pan ayeuna teh hari radio ieu teh tanggal sabaraha? Tanggal 11 urang taping teh. Ini teh hari radio nasional, guys. Nya gitu. Mohon. Alah, ingat atuh jadi mengenang masa lalu nya urang teh. Coba mana ngucapkeun heula selamat hari radio nasional atau radio world aya teh. Bang Ge. Ayeuna teh internasional. International World Radio Day berarti. Ngucapkeun heula maneh. Happy International Radio for everything, everyone and every moment. Semoga good evening. Ada gitu ucapan nya. Selamat Hari Radio Sedunia kaditunya. Selamat Hari Radio Sedunia
Semoga penyiar itu tetap menjadi penipu ulung. Jai. Jadinya keur ngomongkeun sirian ibe lain. Apaan penyiar mahnya ya? Bisa ngadeskripsikeun manehna pinter padahal mah biasa aja. Oh. Da Google. Oh, tapi zaman orang medat tepati tengah Google-nya. Tepati Google. Segitu aya nu curhat teh Google heula teh. Eta mah bener nganalkeun ieu bos insting. Tapi penyiar radio mah nya selain ti loba anu jong. Ya, iwal urang tu jong mah. Oh, jeung urang Satu orang mah. Oh, benar. Pokoknya mah baheulanya baheula dianggap ku bintang muda teh dianggap sepele sesuai. Pokoknya mah mun rek neangan jelema ganteng teh atuh bintang muda baheula. Cara ningali Betran Antolin atuh. Anjis. Bos. Heeh. Saha tuh? Nyanak ge we ka studio. Sapertos Rara Ancik nu eta geuningan. Akim Ceka jeung Ai Imut. Da meureun baheula mah aya naon gaya usumna urang teh da ka kehirupan teh pan batur ge repetisi. Heeh nya. Pengulangan mudah-mudahan we mah radio teh nanjeur deui gitu. Mudah-mudahan we atuh. Geus usumna deui gitu. Ayeuna mah baheula mah heuh nya ngadengekeun radio teh anak muda teh gitu. Resep pisan ngadengekeun radio teh. Ayeuna mah kan anak muda teh geus alah resepna karena mantengan sosial media terus ya namanya. Salah sahijina kan ari budak ngora mah resepna teh kana musik. Kana musik dan baheula adalah mun disebutkeun ayeuna mah platform meureun baheula mah naon ya tempat ngadengekeun musik anu paling update mah cik urang mah radio baheula mah. Karena kan lamun ti label aya lagu anyar turun teh pasti ka radio heula. Oh benar. Bukan ka RW. Eta mah bansos atuh teh. Saatosna turun tanya. Dicek ku DKG panting dinya. Oh benar. Janten kumaha Pan? Oh ya. Abang ditanya aku. Janten kieu. Lah gitunya selamat we lah eta mah. Ari ayeuna mah geus teu usum meureun nya. Ieu teh naon ngaranna teh? Radio teh. Lain teh usum meureun usumna keur leutik anu usumna. Sia teh usumna keur leutik kumaha teh ngarti urang. Aya usum keur leutik, usum keur gede kumaha? Namanya ada payen teu ayeuna teh radio teh hirup teu gitu. Jadi usumna teh usum ngagantung atuh usumna gitu teh. Hidup mati seganta mau. Tah eta mau mati mau bunuh diri tapi takut mati. Tah. Lain asa boga dalang aya sorangan itu kan. Lain teh. Alah bae sameme urang kana pembahasan penting ayeuna, kana obrolan penting ayeuna, urang jadi inget babaturan urang bahasa Tiala di Bali manehna teh awewe, babaturan urang awewe boga ka bogoh. Manehna teh ngancam-ngancem. Ngancam-ngancamna teh rek bunuh diri cenah. Gitu. Motokeun dek bunuh diri make naon euy cairan baygon kitu udah bodas motokeun muncit sorangan ku catok meureun ada panik meureun babaturan urang teh nya disusulan ka itu ka imana ari pek teh nu kapanggihna Marimas Marimas sirsak tapi rawas eta mah bos Marimas sirsak kabayang mana ai jelema rek bunuh diri ku Marimas sirsak sebeang sateko oge can pae kalau murus ini sebab mencret kan rek bunuh diri eta cek urang kita di muncit sorangan ku catok kuku eta teh definisi rek bunuh diri sieun maot cetrik lila teh parereus ongkoh bener alah eta naon tadi teh nepi ka mana bita obrolan teh urang mah ada gara-gara ngomong aja. Tapi kan kasabuk pengaman tadi seinget urang mah. Jadi ka Bali mana hemat. Tadi teh keur ngobrol ka naon urang teh? Usum-usuman. Ayeuna mah baheula usum radio. Ayeuna mah geus teu usum radio teh. Ayeuna mah usumna gadget gawai usumna kan sosmed lah TikTokan ka itu. Ayo nilikana cuaca oge ayeuna kan geus mulai asup kana usum hujan. Heeh, karek sabal poe nya di urang mah di Garut karek 3 poe aya. Aya lamun di urang mah nya disebutna teh lamun di mana aya perpindahan gitu disebutna naon? Lamun bahasa Gayana mah pancaroba meureun nya ayeuna teh. Nya teu pancaroba teh tina hujan ka halodo teu. Oh
Oh, aya jadi jenisna eta teh. Sia teh pancaroba Sudah teh unggal perpisahan. Ada pertemuan aduh. Unggal peralihan musim disebut pancaroba, meureun rek hujan ka panas ka hujan ge. Oh, teuing tah soal eta nama. Aya urang mah apalna teh tina hujan ka panas we. Oh. Eta gede sok eta si dina si cepot sok aya pancaroba. Pancasila eta mah. Panca braja goblok. Coba bener-bener ganti lagu ge salah. Tadi dimimitian gitu teh nyambung ngobrol lah jadi terus teh nyambung. Namun di orang disebut teh tina musim katilu teh katiga kan nya ari musim halodo teh disebutna teh musim katiga cenah baheula. Musim katiga ngaran lainna. Peralihan teh disebutna teh pabaru. Pabaru aya teh biasana di awalan ku gede angin lamun rek tina hujan ngan halodo atau halodo ka hujan mun deket pantai mah kan kitu nya. Angin mimiti malik arahna teh niupna teh tina angin segar jadi. Angin malik. Lain angin malik maksudnya teh angin teh ngagedean heula. Jadi angin duduk henteu. Da geus make tolak angin. Tolak bala. Angin gede gitu disebutna teh kan musim pabaru, usum pabaru cenah. Pabaru. Meureun naonnya pabarunya? Nah pabaru. Maksudnya siga apakah eta diambil dari kata pembaharuan? Jika nama pabaru. Jadi rek masuki musim baru meureun pabaru we cenah namanya babari pabaru nya da kolot baheula masuk Pak Anyar gitu pabaru sebetulnya pabaru dar usum ngijih apa nanes pabaru teh nya usum hujan teh usum ngijih cenah baheula mah ngijih ngacrak sempat disinggung baheula geuningnya di episode-episode ka tukang baheula mah di urang teh musim teh kan di Indonesia mah kan musim teh aya dua musim hujan jeung musim halodo geus ya kemarau nu lain deui kan teh siga di luar negeri di negara deungeun mah kan opat aya opat aya anu musim di Malaysia mah genep urang ningali na Upin Ipin asli eta aslina musim hujan musim kemarau musim semi musim gugur lain musim hujan nya musim semi musim gugur musim salju nah terus naon musim durian jeung musim pisang gitu aing sepersekian detik percaya we anjir kitu na Upin Ipin oge musim buah cenah gitu bener nya eta mah tuh di urang ge aya anu gitu mah nya sih kan ieu mah cuaca gitu kan musim di urang di Indonesia mah kan aya dua musim hujan bahasa Sunda usum hujan usum halodo baheula mah kan konsisten nya si ieu teh si usum-usuman teh genep bulan teh bener-bener genep bulan mantrak we halodo geus kitu hujan genep bulan hujan terus kan juga gitunya baheula mah ayeuna mah kan kusabab aya nu disebut pemanasan global teh ya tah eta perubahan karena iklim cuaca iklim terus iklim anu urang Malaysia deui eta sok nyanyi geuningan iklim teh UKS kayak itu teh terus naon deui lagu slam laguna teh Jesnita 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 kau yang pertama di angin duduk raja lagu aing percaya aing mah tadi geus katipu sekali di dalam renaku tah sok bakal aya Jesnita judulna teh urang mah apalna teh ieu naon Putri Bajuri eta urang mah apalna teh Bajai wah dia berarti masih lemah pengetahuan ilmu Malaysia ikhlasnya hati seringkali disalah tilang geuning eta eta mah urang ge apal eta mah sok didinya eta mah beneran guntur untuk salah tangkap sih eta mah gitu ya kelakuan teh nah balik deui nya si usuman ayeuna mah kan geus terbilang sebutkeun kacau we cek urang mah usuman teh mah lain kacau geus eueuh usum-usumanna teh cek urang mah eta mah teu konsisten kadang ayeuna mah 2 tahun teh ayeuna halodo pula kan kur hujan soalna aya keleuhan bener sih aya berbernya tapi da kuduna mah ti bulan-bulan kamari keneh meureunan
Tapi sebenarnya mah kan aya kaluyan kakurangannya eta teh lamun terus-terus ayeuna terus-terusan usum halodo kakuranganana cai hese di mana-mana nya. Heeh. Aya kaluyan usum hujan salah sajina mun di urang kan daerah bubuahan ya rambutan nu karitunya lamun hujan terus teh teu baruahan bubuahan teh. Heeh, nya kitu nama. Berarti aya kurangna aya leuwihna gitu. Jadi nu geus mah kudu ngajaga tetap seimbang eta teh kitu bos. Kan karunya teh ayeuna ngomongkeun kana ketidak konsistenan iklim gitunya cuaca karunya ka patani. So ayeuna mah kan jadi tepuguh eta teh teh lamun mereka Malawija anu karitu teh kan jadi tepuguh. Ayeuna mah teh siga baheula geus bisa nangtukeun gitu kan. Bulan anu tikeun ke bulan anu melah gitu kan. Sesana kumaha biasana kan sawah jadi kebon geuningan lamun usum halodo mah kan si biasa di sawahan teh jadi di kebonan biasa ayeuna mah kan tepuguh. Kebon cabe nu karitunya. Ayeuna kan bingung ka patani oge. Nanti papelakan teh kusababnya eta teh cuacana anu teu tepuguh gitu. Benar. Bingung eta teh nya. Biasanya kan namun hujan kieu komo nu sawahna tada hujan teh nu can aya irigasi naon kan patani teh ngandalkeun kana hujan we usah usum hujan kadang-kadang lamun nepi ka halodo 8 bulan teh teu nyawah gitu karunya soalna kan jiga maculna naon teh ngandalkeun caina teh ukur tina hujan asup kana usum macul ngagaru pan kadituna teh nya mun di sawah naon deui geus ngagaru tanur urang mah lamun di sawah guyang biasana mah kana leutak we hanya pulang di garu mah guyang heula ka tanur aya geuning budak nu kageleng ku garu geuning ngalalam asup ke jero. Bangor budaknya aya we kalakuan eta. Eta di sawah mah nya biasana macul digaru terus patani teh ngagaru teh bari tebar pesona. Tebar pesona. Aing sia teh tebar teh ieu nyieun pembibitan mun ceuk urang mah. Binih nyieun binih tebar di pabinihan. Sawahna diangler di hihipu gitu dicacai di rarata apanya geus beres aya nu dicaplak ame parena teh lurus gitu dicaplak terus geus tanur parenga gedean lilir geus lilir teh jukutna panjang diramet wah panjang prosesna teh nya eta ku aya lilir heula urang mah lilir karek apal urang aslinya eta bahasa aya lilir sakala Pak pare lilir kumaha maksudna jadi lilir teh aya lilir secara nu urang apal kan hudang sare gitu karek hudang sare atawa keur sare hudang heula ngalilir mah dari ari sare deui ari mun geus tumbuh ngalelep deui ka jero lain jadi geus tumbuh teh rek mimiti hejo bijil pucuk anyar mun ceuk urang memorinya teh pucuk anyar jadi kan karek cep teh pucukna teh nu lila terus keluar parucuk anyar ngagaledean teh disebut teh lilir rek tumbuh cik urang mah pertama kali tumbuh dalam sebuah padi di sawah adalah lilir biasanya langsung diorea teh anjir diorea dijilat dicelupin di oreo dicelupin naon coy digemuk asa nu kaliwat putar diputar heula bos diputar heula jor dijilat we malum aing keur leutik diputar heula putar jilat celupin urang ge tara diputar dijilat dicelupin langsung diputar heula atuh apal oreo geus gede atuh da urang mah keur leutik putar oreo didinya anjir oreo mah urang baheula nya orang ingat tah di terminal ke SD mah ningali iklan kan di TV teh oreo diputar dijilat dicelupin otomatis jadi sebagai jiwa budak orang meronta-ronta kan wah hayang nurutan ceritana ini ke Garut di terminal tah aya anu sok pedagang asongan geuningan mere eta oreo tapi lain oreo naon teuing naon area gitu
Orea meureun tadi orea nu tadi meureun urea mah nya orea tadi orea meureun pokona mah lain kan ku sabab kemasanana jeung eta bentukna sarua geus meuli versi murahna gitu kan meuli Gorio meureun eta kan kudu nama amis pahang bos pait meletak eta anu hideungna teh heueuh meureun nya orea meureun anu hideungna teh pait anjir urang inget kana keleutik eta tapi kan tak eta sejarahna teh sejarahna abi teh tumbuh deui teh eta gara-gara mun dina capek mah lodoh bos lodoh kalau banget teh kahujanan teh kieu salah tidinya trauma orang teh wah waduh cak aing teh putar jelat celupin wah sing orang teh lain baheula salah meuli meureun Atak oge ulah meuli produk bajakan ulah sekali-kali amang oge kieu kecantet ya gara-gara produk bajakan aduh kitu sasakalana mah sasakalana urang tumbuh ke bawah teh kieu heeh tapi lamun di lemur mana kok di lemur sorangan di mana anu paling berkesan mana lamun usum naon lamun usum hujan misalnya usum hujan puguhnya budak meresep pisan hujanan sebenarnya mah usum terus keluar bangkongan urang mah nya keur nu ingetna kan pastina usum-usuman mah leuwih terfokusna teh keur leutik keneh nya keur zaman-zaman leutik keneh duana oge berkesan keur ayeuna mah geus gede mah dua-duana berkesan baheula mah paling teresep lamun usum halodo nya paling teresep usum halodo panas tapi usum hujan resep ayeuna mah mun ngomongkeun kesan mah wah berkesan duana oge usum halodo teh rata-rata mun bulan puasa pasti ke usum halodo heeh nya ngapungkeun lang layangan teh panait nu kitu nya dengan ikan ka nah bae teh penting ba eta gogoda usum puasa mah usum puasa nya urang kana puasa ge usum urang mah lain bulan usum puasa usum puasa mah gogoda teh tapi bisa disebutkeun usum puasa kusabab kabeh jelema rata-rata puasa salam dunya eta mah lamanya bener usum puasa lamun pan usum halodo urang mah cai teh jadi saluwi jadi lain jadi saluwi kadarat jadi saloga jadi kawangan jadi kawangan kahanap mawa kukuk hanapeun imah urang turun kahanap tah ngalacai kana kompang anak kukuk urang mah bisana kana kompan urang mah suganta kana kukuk teh naon anjir kukuk bukan permen, kukuk bukan biskuit sama naon kukuk teh. Mahal ya nama kukuk teh. Jadi kukuk teh geuning apa film Wiro Sableng. Jauh euy. Jauh ieu mah nyawangna ge. Apal film Wiro Sableng? Apal. Heeh. Tah. Apal film Sirawing? Saya tergantung nu kusaha di eta di bintangana. Beri Prima apa? Beri Prima. Nah, ini mah jadi pancingnya Beri Prima. Eta geus tong babas. Kita tong kitu ke Beri Prima. Mun dina pendekar silat. Payu aya nama. Hah? Geus teu payu meureun. Jeung jadi peot nya ototna ge jadi eueuh. Dedi Corbuzier ge gitu mah. Sok baca. Tah, kukuk. Bola bae kitu kan. Dikitukeun di bukna teh. Ini mau di Karemong geuning terakhirna film naon? Beri Prima di Karemong. Eta Dedi Corbuzier aing dikitukeun baheula mah gede gado. M nya. Mickey Mouse. Siga ieu jiga musuhna ieu Dragon Ball euy. Geus ka mana bieu teh? Kukuk. Apa film Sirawing? Heuh geuning si pendekarna teh. Beri Prima deui. Naon aduh geus kada Wiro kada Sirawing sok aya geuning pendekarna teh nginum tina wadah anu buleud leutik buleud gede tah ieu minangkana mah keni geuning keni tama aya keni dijieuna teh naonnya dan buah eta teh nya heuh buah ngaranna teh buah kukuk eta teh mun disebut teh labu bisa labu cenah siga labu kitu nya pas urang ngecek kamari dina toko oren ternyata mahal kitu teh di urang mah baheula loba sabaraha 20 ribuan lah hijina teh. Da eta teh kan gitu. Ayo mah. Sudah kasurupan. Urang Bapak terkejut jeung rada percaya aing. Kita ekspresi lain aing dipercayana iraha tuh. Jadi kan prosesnya buah teh buahnya jika naon atuh waluh gede. Waluh nyeri beuteung. Waduh. Waluh.
Tah luhur nanti misalnya rek di bolongan sekedek kieu bolongan aku peso teh guys. Bolongan antepkeun tang teh buruk jero sikina teh. Buruk malepay ka handap dipiceun we tah si cangkang luarna mah teh juga batok kalapa jadi bisa dipake. Kitu meureun baheula wira sableng teh nya. Eta na teh. Proses kukukna teh teh. Karek apa le? Endo urang mah tuh make kukuk, urang mah make kompan. Tuh kan lodong awin tuh. Tuh, atau saya primitif teuing hirup teh teu kalahang. Eta naon teh? Kompan anu ieu da peda juga si Basir maneh teh. Kamana si Grandong. Ejo. Ini produser apaleun si Basir si Grandong da seurina saeutik udah teu apaleun nya. Wah, pira aku teu apal atuh Gran. Malah apaleun. Karena Gapuspa. Agran gege. Eta ngaranna teh tuluikeun kompan anu sabaraha liter teh nya nu kitu teh? 5 liter. Coba. Kompan biasa minyak 5.000 asana mah. Ye, mah 5.000 mah. Lain hargana. Lain hargana. Mana sih trek meuli kompang? Lain meuli aing nanyakeun ukuran. Oh, ukuran. 5 liternya. 5 liter. Nu sakitu 2. 4 liter. Mun teu paduli. Mun teu jari naon? Jaliken, jerigen. Heeh. Jaliken. Indonesia tanah air. Oh, ku aing di papanggul lagi kana tak-tak. Jadi kan usaha dia geringan. Eta mah hiji dipunak. Nah, teu kelemahan urang karinet mana. Kelemahan urang mah teu bisa naon disebut teh nanggung. Teu bisa urang mah nanggung. Make rancatan geringan. Beban keluarga di istri kabeh maneh mah bisa nanggung. Bos, kita omong-omongan teh bisa jadi heulah. Tapi teh saimbang urang mah lamun nanggung eta teh make rancatan teh. Atuh udah panjang ngene salangna meureun. Lamun lompat teh dia tanyakan jadi kitu. Jeung ngagapoy we ditanya aing balik deui ka lebah. Tak berat itu kan bener. Jeung kompangna ge bakal ngagangsar we kana taneuh. Asia. Hah? Hae kayak kumaha mawar. Ditanggung teh meureunnan kompang ngagangsar we. Ai teh kiki ade suku teh meureunnan. Sanger kene di kene. Terus jadi turun ke handap pohangan, aya solokan, tadi solokan eta teh aya mata air. Naon sebutna teh? Sirah cai. Sirah cai. Cai nyusu. Cinyusu. Lah, cinyusu. Aya sirah cai, aya cai nyusu, tapi di bahasa Indonesia mata air nah hanya. Teuing tah. Lamun air mata kan beda artinya. Cinyusu susu cai. Mun bahasa Sunda teh atuh jadi panon cai gitu. Ah ulah gitu oge. Geus cinyusu bener. Ieu lagi panon cai mah. Pan sirah cai. Asa teh cocok panon cai. Tah ngala cai bersih tidinya manehna di wahangan. Initna semangat balik na keur puasa. Non ngajingjing kompa atau napi manggul jariken. Tamat nanyak ngahegak dibere jam 3 gini jam 4 ka cai mah. Anu di wahangan teh geus mandi pas balik teh ngesang deui. Tah eta ditanya tuh ti luhur teh beberapa hayang ngawaro. Neme beres iki. Teh biasana teh cai kompang eta teh maneh hudang isuk-isuk sahur dipake si beungeut. Tina kompang eta. Nah dipake si beungeut. Pan eueuh cai jauh. Iki gua gara sahur teh maneh teh mawa kompang kaburuan terus tamas tina kompang. Henteu oge sih. Oh henteu. Da mun teh salama di ditu teh baheula teh aya cai tapi lain cai bersih baheula tapi leutik ngarele. Oh paingan kieu ku cai kotor si beungeut. Lain cek urang teh anu pernah diobrolkeun ledeng. Eta mah kan deukeut dirinya mah tapi caina hese ngalanak sabab ngarele leutik. Ledengna jurusan kalapa heuh sok terus. Oh gitu. Lama jadi berkesan bulan usum halodo teh. Sok pas palebah bulan puasanya apa sorangan meureunan budak leutik masa rubah-rubah kadang-kadang ini kacai diajakan kacai ku kolot teh semangat kadang-kadang ulin di wahangan kan ulin di sawah da deket sawah si wahanganana tapi kadang-kadang kan keur hoream mah alah hujan hoream pisan mana balik sekolah hujan usum hujan mah geus puguh hujanan tah urang masih jadi misteri euy baheula lamun urang pulang gering terus hujan pulang gering hujanan disebut teh naon dinya apa teh urang poho deui bahasa istilahna teh poho deui istilahna teh kan
Ari dah mun pulang gering, dahar loba, mamayu disebutna kan. Tah, ieu mah pulang gering terus hujanan. Kawalat eta mah. Lain kawalat, sia ada kawalat mah durhaka beuneunan. Karugrag mah gering deui. Ari ieu jadi kumaha? Henteu tah si proses eta teh ngarah ngabentuk imun supaya leuwih kuat gitu. Teuing naon urang bawa deui bahasana teh. Tah eta bener kasetanan. Rasa itu yang sekumaha itu kasetanan. Eta maksudnya teh secara logika memberinya budak karek hudang pulang karugrag secara logika karugrag hujanan teh. Tapi mah henteu euy. Bener. Malahan ku kolot malah sok dititah. Maksudnya teh tuh bade hujanan jig. Langsung hujanan. Siga kitu baheula ayeuna mah kan geus perputaran zaman mah ayeuna kolot saha kolotna anu nitah budak hujanan pulang gering sok. Tong beberapa pulang gering budak cager we hujanan dicarek. Ayeuna mah bisi gering. Baheula mah urang hudang gering teh hujanan. Tah kitu bedana. Baheula mah bener. Saliantinya geus apa sorangan meureuna dibere hujan mah. Init ngaji teh ke daun cau urang mah. Daun cau asli sarua urang ge init teh daun. Non init ngaji teh make daun cau. Init diantarkan sekolah make nyiru urang mah. Make nyiru. Payung ku nyiru ku nini almarhum diantarkan dari akod make nyiru. Iya deui berarti etana teh masalahna teh naon? Pan nyiru teh paranti napi ameh lembut, mana make nyiru jadi lembut. Memangna orang ku nini urang dikit sepanjang jalan teh dah henteu. Justru diiuhan biar hatinya lembut. Jadi mana nu berkesan teh usum panas jeung usum hujan lah gitunya berkesan banget gitu. Ari usum halodo wah loba carita nah sebenarnya usum halodo mah. Urang mah naha usum halodo mah mun nyeri beuteung puzzle solusinya bos. Oh nya bener. Eta geus ketiga kadinya tempat yang dituliskeun. Serbet bos, diserbet. Itu ari eta mah ngan puzzle ieu mah. Pan balong teh jadi penuh dengan puzzle tah. Bongkar pasang. Kadang-kadang ngabongkar teh waduh nu batur. Geus aya eusian. Aya nu ieu. Aya nu meuyeum deui nya. Atawa tengah poe ereng-erengan. Kepiheulaan. Jadi beutung teu kuat. Wah, balong mah kan naon teh nyengklok gitu kan. Geus lama teka ciri di jalan mah kan. Jogong. Jol aya nu ngaliwat teh. Bunal butak. Teu cirikna tiarap aing sieun ka ciri. Makanya salah, terlalu mengandalkan kembali lagi ke tanah, bos. Kedah namanya. Begitu eta nu naonnya tos naon namina teh mules, nyelengit saur bahasa Arab namanya nyelengit. Kontraksi, bos. Milarian daun iya tuh, bos. Daun naon ngaranna teh tales. Daun tarus. Mohon. Wah dipeuyeum asli mah. Dipeuyeum asli mah. Tos beresnya direngkoskeun di talian Bantun. Upami teh di damal bom-boman diputer-puter dialungkeun. Gitu saya. Walah. Ieu sanu kedah di adlibna ya. Adlib. Ieu sanu kedah di adlibna ya. Tah. Balik deui kana usum maneh mah kan usum halodo sareng usum hujan. Terus mah urang mah justru anu berkesan teh dina bulanna. Lamun dina bulan mah nyata Rayagung urang mah. Rayagung. Nepi ka ayeuna we pokona mah Rayagung. Resep we nyang hareupan usum Rayagung teh. Nah, usum Rayagung. Siap. Geus usum puasa teh usum Rayagung. Usum Rayagung. Kumaha usum Rayagung? Sok sanajan namar dalieur kitu nya nyang hareupan teh. Mun baheula mah resep we. Kahiji sum kurban. Heeh. Bisa mecit daging. Kaduana usum labi-labi. Yuyu. Naon? Kolotok mending. Sanes. Oh lain naon itu? Oh, jaipong gelo. Nikah. Naon bentuknya resep. Mamang Rayagung nya kawin dan teu.
kan sok dicaritakeun kan ieu kenangan keleutiknya. Keleutik. Pan geus dicaritakeun. Jadi mun Raya Agung mah urang sok loba nu hajat, loba nu kawin terus ngilu ka kolot eta nabeun naon. Tah pan aya di nu nabuh teh loba daheureunya nu hajat mun mencit domba, mencit muning kadang di naon digepuk mun sapi mah geuning mun domba mah sok disate tah kieu pisan satena teh. Ku urang teh dicukeun. Tah. Tuh aing kudu muter otak heula ya aing. Langsung nya euy. Kitu. Kadang sok ieu sarua jeung urang eta mah. Ngan urang mah beda nanya kumaha. Tapi ieu lucunya sate ya. Urang ngomongkeun sate. Baheula mah di mana aya hajat nikahan lah gitunya. Mun pasti nyate baheula mah di lembur gitunya pasti aya sate. Model nu kieu satena teh. Tapi ayeuna mah kan naon sebutnya teh catering modern teh kan geus jarang nya. Kecuali di sate Panur. Sate Maranggi Panur mah. Nya ada eta mah atuh sesuai jeung label Kopi Jaya eta mah Rakana Kopi Jaya. Eta mah pasti aya wae sate Maranggi. Tapi di hajatan-hajatan di kampung lah urang biasana ayeuna mah jarang sih euy make sate teh. Ayeuna mah sok make daging anu di ieu teh geningan. Oh, jadi teh make sate. Tuh euy, can beres ieu cerita. Sebenarnya dari kebelah itu. Tadi urang mah anger make sate nepi ka ayeuna. Aing can beres caritana. Coba gitu euy. Naon ieu? Anger carita. Pan cuman teh di dia teh. Geus we di dia we. Cek mana teh di urang mah nama tara make sate cek urang teh. Heueuh tuh make sate di itu mah nama. Tadi urang mah anger. Heueuh tah basa zaman urang mah. Nyate keneh make keneh. Zaman urang. Lain sih euy. Ingat ka kolotnya. Duh euy sok sedih urang sakapeung mah. Kolot urang baheula lamun menang uleman. Kusabab apaleun urang resep dahar sate nya baheula uleman geuningan. Heg urang teu ngilu. Kusabab misalkan urangna keur sakola. Contoh lah uleman teh poe Sabtu. Otomatis kan urang ke sakola keneh teu ngilu. Si sate anu ieu teh dibungkus. Dibawa balik ka imah. Jerukna aya di atas. Baheula mah kan nya buah-buahanna masih sederhananya. Berarti dia sugana kana tas. Kabayang mun mawa karung eta inuman. Dibuka teh ku maneh panganten awewe na aya di jero. Kieu eta. Lain aing mah nu paur teh bapak hajat oma ada sok ngarungan itu paling lucu deui lain bapak hajat naon aya pangulukeun mama watong sis Alah udah gitu eta kreatif pisan eta ukur aya di Garut panghulu ngeplog bener tadi dibungkusnya ku tisu ku naon ku palingnya ku daun muncang. Mun teu ku tisu naon? Tisu makan, ku daun muncang. Lain tisu makannya, tisu naon? Tisu eta. Iya Bapak. Pas. Iya we sate teh. Di kieu tah. Iya tah sate teh tah. Hurah. Gitu atuh bos. Ngan kajeng we bisi pernah dibungkus ku daun talus. Soalnya eta nu kurang dialungkeun tadi. Urang itu sadaya kieu nya ieu. Jadi urang teh saya kamajuan eta bisa recall eta mun recall eta. Gitu. Lamun ku daun muncang, untung ente heuras euy, mun heuras. Ya ngabasa lamun maneh dibungkusna bale nu ku daun muncang. Eta teh biasana kan aya peuyeum. Peuyeum anu dibungkus ku daun muncang, peuyeumna di dahar daun muncangna pake ngabungkus sate. Sup kolot mah kana eta. Ai cokan teh satena dibungkus ku daun muncang. Peuyeumna asupkeun kana kantong. Balieu tadi jadi tapi eta naon mah tak sedihna teh kusabab eta mana kok siram mayar guys. Lain ya bunda yo aduh budak yang nyaritakeun ke dalam kieu. Tisu magic. Ieu aing sate dibungkus ku tisu magic. Lain
ku kanyaah kolot gitu. Lain. Inget kanu jadi anak. Tapi kan ka sate oge dibungkuskeun gitu dibawa. Nu kuduna kan nya maksudna eta kan sakuduna mah di dahar ku indung urang kan di Jaba baheula mah maksimal teh 2 kan nyokot teh di undangan teh. Tapi eta emang aya aturanana gitu. Oh, aturan kan secara tertulis dan secara keilmiahan jeung naon ngaran teh kesopanan atau keadaban. Baheula mah di urang 2 sate teh. Ayeuna naik jadi 3. Kita kan nyokat teh langsung ka harianya no. Gitu. Gigireun teh. Kamana ada nyokat sangu belah itu balau ngeduk teh kieu ka. Mun urang keur dahar teh bakal tiba di teh tak kieu tah. Ibu-ibu jeung ibu-ibu gini. Tinggal heula. Gak udah ayo. Wah, mas bulan-bulan anu hajatan dia. Jos ibu itu dah. Tilu. Sok bocen nanti payun. Ya, bakal gitu ya teh. Secara 2 di urang baheula tah ayeuna mah maju jadi 3. Tumben episode mah sedia. Tah, tapi kan indung mana berarti gitu teh inget ka maneh gitunya. Hayang ngirim kan dia. Tapi teh nurun ka maneh mah euy. Ka budak teh. Eta basa eta kalakar naon tita micen runtah bawa deui ka imah can inget ka budak. Inget ka budak. Aing poho kana tempat sampah. Si imana teh ka majikanna teh piceun sampah bawa ka dieu bawa ka Kopi Jaya. Isuk-isukna digubug deui we ka imah. Nu kamari keneh wae kalau nama jadi rimil jadi 2. Oh, Bos. Benar. Terus. Geus capek balik. Sakitu wae episode ayeuna mah. Ngan da ngomong aing nu jadi sedih namanya naon gitu maksud urang nu jadi maneh sedih teh naon eta inget ka budak pengorbanan kolot baheula gitu nya eta teh kan sebenarnya hal anu simple tapi berarti baheula mah urang keur leutik mah da atoh we kolot ngawa naon teh mau sate teh gitu kan maksud urang balik sekolah teh aya sate di mah teh atoh we gitu kan tanpa memikirkan hal tersebut ayeuna mah kan segede mah kepikiran segala sesuatu oge gitu. Sarua di urang kitu. Jeung informasinya kebala cabruk jadi di lembur mah hayang sate teh bener-bener nu hajat aslina da soalna lamun rek meuli eueuh tukang sate. Eta naon teh? Naon teh? Nuan kurban. Bari eta ge teh di sate teh teu kadang-kadang mau gur digoreng da leutik meureunna. lain di belum anu profesional teh dikurubut gini kan. Daging segede kieu tusuk satena sagede kieu. Bagat ku hayang loba. Mundur kalau kaciri kandel teh sing ditiir-tiir acan geuning kebruskeun we ka hawa kana ruhakeun dibulak-balik digolah galeda maka teh ulang we. Mana satena. Pas dihakan ruhak. Satena tutung aing ngadahar areng. Kalau kapo. Gitu nu dagang sate eueuh aya di lembur mah. Jadi bener-bener usum hajat teh ka undangan teh bener-bener paribasa di lembur mah paribasa ka undangan nyebut nyate teh gitu. Kamana? Bener. Nyate heula cenah kadinya kawinan si anu bener karena sate teh ayeuna teh pas hajatan dinu hajatan. Bener. Di urang oge sarua istilahna teh nyate cenah. Ayo urang nyate ya gitunya bahasana teh bener. Ayeuna mah kan kauleman we bahasana da nyate kawin lamun ninyuh kana naon ninyuh. Hah, ninyuh? Mun ninyuh kan nyate mah kalau kawin. Lamun ka mana ninyuh? Naon? Teuing urang mah mana ngopi mah ninyuh. Kopi ditinyu. Heeh. Mana teu ninyuh oge ngopi. Jadi urang mah aya ninyuh. Nyapit. Nyapit mah ngarokok heula mun ada ngarokok. Nuri. Manuk we Nuri teh naon euy? Nuri. Teuing atuh naon? Teuing. Botan meureun lah, ngana botan. Anjir. Sarden. Naon ieu Nuri botan? Sarden cis. Naon? Pandituri. Astagfirullah. Ka mana? Nuri, berarti masak botan. Anjis. Out of the box. Out of the pocket. Sedih deui wae aing ieu. Kakarekeun teu ka harti gitu ka.
Poya-poyanya baheula mah kana botan teh ayeuna mah jadi merchandise tahlilan. Ya. Baheula mah yang botan teh meuli ka warung teh. Bahan renungan bos. Baheula mah teh meuli botan teh. Sarimi sok poya-poya. Sarimi poya-poya. Maot. Mun teh gitu bahan renungan urang eta teh. Ulah nepikeun ka urang teh poya-poya. Boga harta teh poya-poya. Sabab hiji poe mah eta harta teh bakal dipake ketika orang maot gitu. Benar. Seperti botan. Tapi kok botan aing mah sardencis. Aya benernya sardennya make cis urang Sunda mah nya. Di urang mah baheula botan sardencis merekna nya. Urang mah apal bahwa botan teh adalah sardencis teh geus ka dieu. Geus aku teh damun ka ieu teh keur naon ka warung teh meuli teh meser botan. Tah eta sardencis hiji botannya. Salah sahiji hal keur leutik urang nu ayeuna mah mun diinget-inget sok jadi sarua deui lain sedihnya ngan sok kenal kana hate. Mun dahar botan sakeluarga. Apal di jero teh aya cucuk geuning nya. Tulang tengahna geuning. Kan hipu pisan. Dikumpulkeun. Tulang lunak. Ku inung urang, ku lanceuk urang. Nini urang misalnya sawe anu manggih eta kabeh dibikeun ka urang. Teu normal aja. Lain ku teh normal lah. Urang resep eta ngadahakan lemut pisan. Eta secara logika budak leutik merenya harita. Eta teh kan tulang. Biasana mah cucuk lauk kita biasana mah kan teuas. Biasana mah bipiceun. Teu di harta ieu mah aya cucuk lauk bisa didahar. Eta kan panginget teh. Jadi resep manggih eta teh digegelan saeutik-saeutik. Lucu gitu si karasana teh. Dikumpulkeun ku kolot mah. Eta kan salah sahiji bentuk kanyaas siga kitu padahal hal anu atuh naon cucuk botan sagede kumaha. Daun sagede kieu cucuk botan mah. Yang maneh jadi nyebut botan. Sardencis. Heuh nepikeun ka ayeuna. Botan. Lamun di lembur mah botan. Mun meuli ngan teu sote urang mah. Tapi aing pernah ieu jeung tukang warung. Perebut botan. Lain geus ka kota. Ka dieu di pembangunan katanya aing warung teh aing. Meser botan. Naon cenah botan teh? Eta apa lun? Eta cetek lauk nu dina ieu nu dina kaleng. Oh cenah aya ge sardencis. Oh teu aya botan mah teu aya cenah. Itu balik dewe. Terus sok. Ieu perbedaan ieu nya. Penyebutan di lemur jeung di kota. Mana apa saroja? Apa? Di lemur maneh naon ngaranna? Saroja. Di lemur urang mah. Naon? Kerawal. Jadi pas ke dia teh aing aing nya citakan kerawal anu mere. Da naon cenah kerawal teh? Padahal saroja di dia mah. Aing karek nyaho teh di dia we bahwa di dinya mah di lembur dinya mah kerawal. Oh, saroja. Saroja mah gitu-gitu pokoknya memerlukan teknik khusus eta mah saroja mah masak teh. Tah kitu. Tapi maneh tadi sedih teh maneh mah naon ku botan jeung sate. Ku botan jeung sate. Urang mah pernah sedih teh ningali babeh ku bedog. Eta mah rada serius eta mah ku bedog mah. Tuh. Mendahar sok diasongan bedog gitu. Tuh. Mau dicaritakeun. Si anjir. Aing geus memasang muka sedih teh aing teh. Mau dicaritakeun dah. Ku bedog ge pokona mah. Ngomongkeun masalah leutik nya beakna. Tapi nu jelas mah ayeuna urang meureunnan balik deui kana lamun di naon sebutna teh diingatan deui ku urang ayeuna usum-usuman di mana nya siga eta perubahan teh siga kitu secepat eta kita kan dina rentang waktu 10-20 tahun teh bener-bener perubahan iklim teh karasa pisan. Meureunnan geus jadi tugas urangnya salaku manusia. Da sagala efek anu dilakukeun ku saha oge sesama manusia balik nanti ka urang-urang deui kitu meureun dimimitian ti urang-urang keneh oge dina ngajaga lingkungan hidup urang. Soalnya ieu teh lain dina soal usumannya nu bergerak begitu cepat termasuk dina naon lah itu perputaran dunia we ayeuna mah. Contohna urang ti tahun 80 we sagala naon teh geus berubah ayeuna zamanna digital, media sosial termasuk YouTube. Tah dina YouTube oge kabagi deui eta teh baheula mah usumna teh usum ngeplog, usum ngareview dahareun ayeuna mah usumna teh podcast.
Podcast. Tah, baheula. Tuh bos sok dipiheulan. Karunya sih ya. Karena oke ngebangun tihangna geus direyodkeun di belah ditu. Usum podcast. Podcast teh aya nu umum bahasa Indonesia nya urang Sunda aya nu nyieun podcast Sunda ngaranna teh Capruk Sunda tuh cik dukung urang Sunda teh nya ditonton, di like, di subrek, di komen nya. Gitu Pang-pang nama lain urang urang mah lamun misalkan tontonan ieu dirasa ngahibur kan bae teh jadi tuntunan ge tontonan ieu mah nu penting ngahibur we apresiasi atulah gitu saeureun sabonyoreun atuh di-sharekeun laras subrek laras Mang Ikok eta teh buka dina HP rencangan teh mohon ieu mah HP sakedeung euy tah ieu cari teh ieu teram sih bagian maneh subrek we pagawean maneh eta mah nah kitu nya jadi nyata teh balik deui geus jadi kas naon teh tugas urang saya meureun ngajaga lingkungan urang. Dina da geus pugu ieu pemanasan global mah geus ku urang geus teu bisa dieureunkeun kitu nya berenang tugas urang mah nya naon ngaranna teh memperlambat si proses terjadinya kehancuran cek urang pemanasan global teh kan nya ku cara misalkan usia rimpel we lah buanglah sampah pada tempatnya eta berenang sabab ayeuna kan mulai usum hujannya bisi banjir gitu urang mah iya. Termasuk perubahan anu signifikan oge nya meureun salah sajina tina pangaruh tina micen sampah sembarangan eta teh salah saeutik gedena nya ayeuna anu paling parah teh sok banjir teh Jakarta beberapa tahun kemudian Bandung beberapa tahun kemudian ayeuna Garut geus mulai euy. Aya banjir tah. Berarti kadulur-dulur anu di lemur oge anu di desa gitu nu ayeuna alamna harejo keneh. Anu naon geus mulai jaga-jaga ulah micen sampah sembarangan. Da Jakarta, Bandung, Garut teh bisa banjir teh lain karena micen sampah kamari tapi karena geus ratusan tahun bahkan meureunnan belasan tahun yang lalu. Coba jauh-jauh teh kita. Lain ratusan belasan asli mah belasan akibat belasan tahun yang lalu micen sampahna sembarangan tah di desa oge kahayang anu orang-orang desa geus mulai jaga teh ayeuna teh ulah micen sampah sembarangan apalagi ke sungai. Mun bisa mah atuh barudak ngorana rada naon ngaranna teh berinovasi nyieun bank sampah gitu kok. Da ayeuna lain soal masalah banjir hungkul atuh nya tina eta teh tina sampah. Banjar oge sarua. Banjar Bapak Bekasi Bekasi kan. Lain mangan masalah di kampung bisa urug kan kamu di selatan kan usum mata ke nya pangajagakeun lah aiku urang anu cicing di kota mah da hese nya ngan meureun anu cicing di lembur meureun pangjagakeun leuweung eta aya leuweung teh aya larangan eta malah jatah batur eta mah geus jadi kudu aya naon anu ngarbon tah lain ulah ngebon tapi minimal kai-kai gedena teh tetap dipelakan gitu misalnya ngebon sayur di perbukitan gitunya tah si kai-kai gedena teh dijaga atuh eukeun mah handapna meureun di koredan jadi lalonong dipelakan engkol atuh nikot lonong atuh kai-kai gedena mah anger we kudu dipelakan kai gedena mah mun teu atuh ku kopinya ku naon anu bisa nahan si tanah eta sangkan teu urug gitu. Harus ada reboisasi ulah eleh ku atah halilintar. Tarang di reboisasi bos. Dipelakan deui buuk ieu na. Reboisasi penanaman hulu yang gundul sia teh. Di reboisasi aing palaur atale teh tara bari jeung cabe di dieu teh. Engkol aja. Gitu. Tah lajeng kumaha teh Kakang Batara. Oh suante keur ngadalang we teh. Sistem patahan we teh juga ngadalang we mah. Sok atuh. Pamit teh itu. Sakitu lah pinten. Rapilanya. Allah. Tadi datang telat. Jadi aing paneuri. Atuh nuhun bintang muda nih Bahan Capruk. Anu parantos nonton Capruk Suna dina episode ayeuna mudah-mudahan pinten aya salit ageungna anu tiasa mana euy kamera teh ditu nya nu tiasa dicanak tina obrolan urang duaan dina anu danget ayeuna Capruk Suna
Aya sarana wajirimna capruk suna. Ngomong suna. Lagu Korea. Lain. Ngomong suna tong heula ngajaga alam. Wilujeng tebang deui di Capruk Suna episode selajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.